Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita geus ampir sabulan Ruswana gawe nyupiran di hiji pengusaha bengkel gede di tengah kota. Sanajan beunghar oge hirupna sosoranganan teu boga anak jeung pamajikan. Imahna anu lega gedong sigrong pinuh ku parabot anu lengkep tur mewah, tapi eueuh pangeusina rehe comrek ku sora budak atawa pamajikan. Jan kitu Ruswana teu wani loba tatanya pancakaki kanu jadi dununganana. Komo dununganna mah jarang pisan ngobrol. Sakalina dianterkeun ka bengkelna ge jempling we paling ngomong ge lamun ditah barang beuli atawa ngumbah mobilna. Sakapeung mah Ruswana sok nempo dununganana anu loba ngahuleng teu puguh. Bari nempo salembar foto anu geus lecek, bati geus selila jeung mineng kaluar asup tina dompetna. Ruswana kacida betahna boga dunungan anu tara loba geureuh ka manehna. Sanajan sok lila lamun salat jeung ngadua, malah mah ngahaja dipangmeulikeun Quran, sajadah jeung baju koko sagala rupa. Resep cenah lamun ngadenge Ruswana keur ngaji ari ti peuting teh, asa tentrem cenah kana batinna, asa ku kabeneran boga dunungan teh soleh ngajurung kana kabiasaan Ruswana di lembur anu sok ngawurukan budak ngaji. Kataji cenah ku Ruswana anu kasep jeung soleh oge pinter ngajina. Pernah harita mah dununganana ngobrol jeung baturna anu milu dina jero mobil dununganana basarek balanja ka hiji mall. "Geura kawin deui atuh bos, hirup teh nyorangan wae, sakitu duit loba apanan," ceuk batur dununganana nyarita. "Ah, geus kolot lah, moal laku," ceuk dununganana nempas bari seuri. Ceuk saha bos, laki mah eueuh kolotna, komo bari loba duit mah hayang anu kumaha oge bisa," ceuk batur dununganana ngabobotohan. "Ah, kewelah can kapikiran euy, hayang niis heula," ceuk dununganana nembal deui. Tong sok diinget-inget nu geus liwat mah bos, ari rumah tangga gagal mah lain di dinya wungkul, ceuk babaturan bosna ngaguar carita anu geus heubeul. Pan pengalaman teh keur enteung hirup urang kareupna lain," ceuk dunungan Ruswana malik nanya. "Nya sih, tapi ari teu move on mah irah rek ngalengkahna atuh bos, ari diingetan wae mah," ceuk baturna embung eleh. "Yah, nyantai we lah, nyantai," ceuk dununganana Ruswana nembal kituna teh bari acuh teu acuh. "Ieu mah kieu nya bos, bisi nyeri awak atawa heuras cangkeng. Hubungan we ka nomor ieu bos. Ulah salah euy, servisna Yahud pokona mah bos, moal teu nambah geura," ceuk baturna bari merek kartu nama ka dununganana Ruswana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, cag urang tunda heula keayaan dunungan Ruswana jeung Ruswana. Ayeuna urang malikan deui kumaha lalampahanna Ingga. Dina hiji waktu Leni nga-WA ka Ingga. "Ingga, kumaha ye geus ampir sabulan, iraha rek mayar hutang teh," ceuk Leni nga-WA ka Ingga. "Aduh Len, sanes teu hoyong, tapi leres teu acan gaduh," ceuk Ingga malesan bari jeung bingung kituna teh. "Oh, nya atuh urang pendak we di kantor polisinya," ceuk Leni malesan bari ngancam. "Len, hapunten, tong tega kitu atuh ka abdi," ceuk Ingga ngabalesan bari geumper. "Nya pandi dinya sorangan anu geus janji rek mayar bulan ieu," ceuk Leni maksa. "Partos di mana atuh ari abdi Len?" ceuk Ingga beuki kalut. "Atuh da salah sorangan dibere pagawean babari malah nampik, matak ari jadi jalma ulah sok suci lah," ceuk Leni malesan kituna teh bari ambek. "Len, nya ari keukeuh mah kudu dibayar ayeuna keneh.
soklah abdi kersa, tapi anu bayaran anak bisa keur ngalunasan hutang abdi ka Leni. Cek Ingga malesan pasrah. Ahihi dedeh, tah kitu atuh geulis. Lain ti kamari atuh ngomong kitu teh. Meureun teu geus loba batina anu katampa. Ahihi dedeh. Cek Leni malesan bari surungah cerengeh. Tapi ngan saukur sakali nyalennya, oma rahasia urang duaan. Cek Ingga bari muragkeun cimata. Oke lah oke, ke urang neangan tamu anu kandelnya, ngara bisa nyumponan kana pamenta didinya. Syukur-syukur menang paleleuwih. Ahihi dedeh. Cek Leni malesan bari seuri bunga. Hihi, Inga, tah dahar prinsip hirup teh kusorangan. Hirup mah kudu dipigawe lain ngan saukur di pikiran. Bakal katagihan ke didinya lamun geus nyaho ngeunah nangala duit gampang geura. Ahihi dedeh. Cek Leni ngomong sorangan. Yang serikeun Ingga anu akhirna nyerah pasrah, ngaku eleh jeung nurut ka manehna. Ngagulang-guling dina luhur kasur sorangan, panonna heserek kreup. Pikiranana kumalayang teuing ka mana. Gap kana HP neangan nomor telepon anu geus disimpen tina kartu nama pamere baturna. Hatena kabujuk kagoda, kaingetan ku omongan babaturanana anu nyebutkeun bakal menang layanan servis anu hade ti wanoja anu sedang gede jeung geulis. Geus aya 10 taunna manehna teu ngarasaan nyorang deui sagara kanikmatan dunya. Puguh we keur lalaki normal jeung pernah rarabi mah pasti kacida kasiksana. Malam, cek dunungan Ruswana ngamimitian cat ka nomor anu aya, anu kabeneran nomor telepon Leni. Malam juga om, bisa dibantu, cek Leni malesan. Kayaknya saya butuh message nih, cek dunungan Ruswana malesan deui. Oh, bisa diatur om, asal cocok harga, cek Leni malesan meuni sumanget. Oke lah, gak masalah, sok sebut aja, cek dunungan Ruswana nya tujuan. Oh gini ya om, kebetulan ada barang baru masih segel om, kalau mau bisa di booking sebelum diambil orang om, cek Leni nawarkeun Ingga anu masih parawan. Oke, boleh juga, berapa? Cek dunungan Ruswana penasaran. Kasih harga spesial lah buat om, 15 aja om, cek Leni malesan. Oh oke lah deal, tapi asal ini masih segel, cek dunungan Ruswana beki sumanget. Dijamin atuh om, tapi ini kan spesial, jadi harus DP dulu separuh harga, cek Leni ngajukeun syarat. Oh oke, kirim aja nomor rekeningnya, cek dunungan Ruswana nyanggupan. Lila asup deui WA balesan ti Leni kana HP-na, mere nyaho nomor rekening anu kudu ditransfer ku manehna.